sapara kanca wawakil ti kelompok 3 bade nepakeun ngaran eta paling dia aya Amanda Sakinah, sabelahna aya Farel Ajara, sabelahna aya Naswa Padia, paling dia aya Alpi Devan Nurrahman, paling dia aya Ahmad Ferdiansah jeung kuring Iqbal Widiansah. Gempa ieu boga kakuatan 6,9 skala Richter. Nu dipampak di bencana tsunami di wilayah Selat Sunda. Gempa nu dilanjutkeun tsunami ieu kajadianna dina kaping 22 Desember 2018. Gempa ieu disebabkeun ku sabab anak Krakatau nu erupsi deui. Kukituna deui, akibat tina gempa ieu ngakibatkeun tsunami nu nyerang sapalataran Banten. Dampakna nyaeta ruksakna sarana sareng prasarana di wilayah Banten. Salian ti eta deui, bencana ieu ngarenggut saeutikna 426 jalmi meninggal dunia sarta 7.202 jalmi BMKG nu juga tatu. menyatakan gelombang tsunami yang melanda Ieu janten jadi luka jarok pikeun rakyat Indonesia khususnya rakyat Banten. Bikin rakyat ieu janten